tukang nyadap harita ngaleos indit ninggalkeun Rosad sabatur-batur. Anu harita ngadadak marah main kawas aya pikabungaheun malah si Partoge anu geus ripuh make jeung curingak aning-aninge kitu mah tak geuning aya laratan. Ane kumaha ayeuna Sad? Pokna bari mencrong ka Rosad. Ayeuna kieu urang ngajugjug heula we ka tempat cai lah memeh poek. Engke mun geus menang cai urang mancat ka gunung itu tuh. Gunung Susuru teh ceuk si Mang mah. Tadi dinya urang endong we lah. Urang tirakat sugan aya milik. Sabaya benerna da ceuk bapak kuring ge bangsa nu karalitu mah cenah ayana teh di makam-makam atawa di dukun lepus cenah euy. Ceuk satuju lamun kitu. Ya setuju. Cenah ceuk si Parto oge nu tiluan saur manuk. Syukur ari kitu mah. Ayo urang init. Tutalangke deui jung narangtung beralmia ngajugjug ka hiji lengkom nu aya kuleuneun pasir. Teka catur di jalana da memang henteu pati jauh. Gok ka hiji sira cai kaparengan caina ge herang. Ngagolontor make pancuran paranti kukumbah nu balik ti kebon. Teu loba catur deui nu opatan teh si beungeut minuhan perpes sacukupna. Tuluy nanjak deui ngajugjug ka poncrot gunung Susuru. Balap jeung mangsa muru waktu nu beukilila beuki burik. Rametuk mimiti napu. Reungit mani barangeong. Ari di kulon hibar cahaya layung, cahayana koneng umyang ngahibaran pagunungan jeung tatangkalan. Anu opatan harita neker mapai jalan satapak nanjak ambekan mungguh ngahegak kesang ngucur masuhan awak nya teu bisa leleda lantaran lamun teu gagancangan bisi poek manten kudu balap jeung gantina mangsa tina beurang kana peuting tongeret reang keneh di sarada lalai badot sing kalepar kalongna mani sing gaya bag laliar nyangan kipayah muruk tempat anu loba bubuahan. Harita Rosad sabatur-batur tenolih kana kacape dahayang muru poncrot gunung samemeh poek. Nya akhirna jog anjug anu dijugjug gareng Rosad deureun anu sejen oge nya kitu keneh. Kabeh pating lareng hap narik napas panjang. Ngusap kesang bari ngecageun rangsel. Gek diuk ngalungsar bari mencetan bitis. Mana makam teh Sad? Bener di dia gitu cek jari mual salah euy tu di ditu tuh anu ngajumpluk kaina geura urang teh angkadinya tapi maraneh mah dagoan di dieu nya kitu cek Rosad sotan ditanggalaan rangsal ditunda gigireun baturna leos Rosad indit muruka hiji tempat nu rada kandel gerembelna ana beureih aya saung teh jauh ti saung aya makam. Rosad bungaheun terus ngagerok ka baturna bari gugupai anu tiluan nyalampurkeun teu poho rangsel Rosad digarotong. Aya Sad aya di dieu tuh saung tuh kuburan merenah pisan euy paingan ceuk si Mamang teu mata keung di dieu mah dan nyan pikabetaheun euy ceuk Rosad bari ngajuang rangsel anuna. Wah pikabetaheun kumaha sakieu beralana dasar mili cuk si Parto begelendeng gek diuk dina batu meges loba omong lah mun geus bosan mah jigae balik sorangan teu kudu malilu ka dewek. Rosad ambekeun empung atuh ari kudu balik sorangan mah mending oge di dieu nu melek milu ka dewek teu ngomong wae atuh pilaku teu era kuburu. Parto teu ngomong di rumah sageus ngadahar buruhna sabagian sarta sabagian di bakal katarima engke di mana barangna geus kapanggih. Ari Jari jeung Eman teu loba omong. Maranehna mah ngadeuketan ka saung, red ka kenca, red ka katuhu. Tetela cukup keropatan mah. Da make salon sagala jeung aya urut ngadurukan deui tihulna ngabagu keneh lebuna nambruk. Neangan sulu Parto, urang ngadurukan euy, melem roti. Cek Eman ka Parto anu keur mencetan bitis bari muringis.
Aduh ke ulah atuh capek kene kuringnya teh atuh sing kernya bae euy cek Parto ngalengis dah hayangeun barang gawe beden can hayangeun barang gawe cari-cari kue jangan beri gebis lah cicing didinya cek jadi ngabanyolan kituna bali muka rangsel ngabijilkeun baterai leus ka bibir saung rek neangan regang kai anu garing keur mirungnan seuneu. Ari Rosa darita tengguruskeun kitu manehna mah tempat tempo ka makam kaciri keneh remeng-remeng aya tunggul ari dihandap empuk kulukut bebencek jeung cari cangkas menyereang ditemak ku ciang-ciang ti kajauhan kadenge sola anjing anu babau. Rosad inget ka imahna inget kana papatah kolotna yen manehna kudu ati-ati jeung waspada ulah lalawura jeung sologoto bisi temah na matak cilaka. Untung ieu mah ari repeuting bet anjog ka hiji makam muga-muga ieu teh makam karamat ieu anu bisa mere batu wulung anu geus lila di teangan ku aing. Kitu cenah ceuk hate Rosad koloyong ka saung geus manehna ka jero ari breh teh seuneu geus kurung. Eman harita jeung jari keur ngasur-ngasur suluh. Ari Parto nyarande kana bilik sukuna ngarumbay beungeutna katara sepa katojo ku seuneu tina durukan. Rek naon heula urang teh euy ceuk Rosad bari gek diuk. Meuleum heula roti lah daya keneh sesatadi mun geus ngeusian beuteung mah rek naon ge jongjon tembal eman. Bapak katuh sekalian lah rantang parantina hercai bijilkeun euy. Urang ninyu kopi. Cik Rosad bari ngalaan jaketna da karasa asa hareudang parita. Kopi mah geus beak mun gulana aya keneh tembal jali. Harna atuh lain ti tadi bebeja teh. Anas teu meuli baseureun di warung. Rosad dah handeuleun. Lan abad mikiran ting dahareun kuduna ge tirakat puasa neangan barang kieu mah lain bat mikiran wae nu kitu ceuk eman. Nya bener man bekatuna hercaina euy manggi nginum ge geus untung mun geus rengse urang buru-buru pindah ka makam urang ngamitian tapa euy kitu ceuk Rosad goledag ngagoler heula dina palupuh. Jali jeung eman pak-pikpak ngasakeun dahareun meuleum roti nah hercai malah aya kene kornet sakaleng deui dihaneutkeun sabisa-bisa. Ari Parto juga geus taya semangat teu daek lemek teh nyarek panuna kucap kicup nempokeun anu keur popola. Ari pipikiranana Parto teh kumalayang ka mana meuni inget ka lembur inget ka indung bapa ras diinget kana lampahan geus kaliwat. Make ngalaman sare di korong sasa sare di makam tengah peuting baralik dasieun aya anu ngarenghos kana beungeut. Harita bet geus gokli ka makam sarta kudu sare di makam anu sakitu hara-haraeunana. Jauh ka dieu mangkaning aya di poncrot gunung. Rengha Parto narita pas jero geus kitu pok ngawani-wani maneh ngomong, "Sag, nya keur naon di teh anu sanyana batu gulung teh we?" Anu maneh pan ku dewek misi caritakeun. Batu gulung teh jimat karungku nu kacida matihna deuleu. Sebagunana bikin kamajuan hirup sarta loba nu mikahayang ka eta batu. Pangna kuring terus-terusan neangan eta barang. Panayang laksana kawin ka anak juragan Rangga. Pira aku maneh poho deui, kuring teh geus sataun leuwih papacangan jeung Neng Eka. Tapi pamenta bapana lahuta, kahayangna teu lain-lain. Tembak Rosad, "Aduh, awewe mah loba sak. Henteu kudu budak-budak Neng Eka. Anu ngararese. Padahal aku henteu payuh deui kanu leuwih ti kitu." Allah. Kawas teu karasa wae kumaneh. Geuning maneh ge basa ditinggalkeun ku Iwi mani lewe. Padahal loba awewe teh anu leuwih ti kitu. Naon sababna teu neangan gantina? Parto agak eugeut ti bisa nembalan.
Dat sintrom mana mah bisa cinta telah melekat. Maksudnya bila cinta telah melekat, ai kotok kayak coklat dulu. Pan kitu cok bador oge lain. Si Jari ngagunjak. Setelah ngahurian ka partu ngarah ti meuluweut teuing. Aduh, bener Cali. Mata po kana nanaon euy. Jaya tawe basa ngajak ke Jayagiri. Dan teu ditolak euy. Begat gua yang nyenangkeun ke manehna. Padahal Alita kentok boga duit. Coba kan nyelitu dibelaan ngejual sepatu ke si Iko. Ali pekeng geus lama meninggalkeun. Pindah milu jeung bapana. Kesebelan. Si Parto ngebelkeun pereupna huntuna ka karot. Tah nu matak ulah sok maido ka batur teh. Udah karasa kumaneh ge. Anu cek batur teu pira teh cek serangan mah utama, lainna lamorakeun. Anu matak teu ulah sok ngaleutikan hate ka batur. Anggur mah kudu ngadorong ku semangat. Mana komoda maneh mah diburuhan. Aduhnya lah, gardi ayeuna mah. Ngane dasari juragan rangga pamenta teh mah hiwal beda jeung batur. Amun menta sedan gitu, menta emas guluntungan. Atau minta naon wae anu babarine anganana ulah minta anu teu parugu. Beda-beda kahayang atuh jelema mah to. Moal betalawura kawas urang. Juragan Rangga mah ahli kanu kitu. Pandi mahna ge manika sagala aya. Geus oge timiti nu 3 eluk nepi ka 8 eluk. Aya kujang rupa-rupa. Pedang rupa-rupa. Batu Ali magis ngaleuya teu kabilang. Ngan anjeunna teh palai kagungan jimat ahing, teh tinggal karuhun nu matih jeung loba pisan hasiatna cenah. Nya kasebutna teh batu wulung. Anu nepi ka danget ieu can aya nu manggihan. Nya minta ka kuring sangkan kuring bisa manggihan eta batu. Minangka tebusan pikeun menangkeun putrana. Tada make daek atuh rosad mah. Jali milu maido kagok asong jali euy. Hitung-hitung ngajajal awak we ongko na mampu atawa henteu. Jeung na dihitung-hitung saembara we ieu mah da juragan Rangga mah kasarsaha ge kitu wae sasauranana. Geus sasat disaembarakeun putrana teh. Kumamun batu wulung teu kapanggih. Jigana moal payu ka lalaki neng Eka mah. Dasarieun ku pamenta bapakna. Ceuk emang. Moal nepi ka kitu man. Apan anakna mah geus paheut pasini jeung kuring. Geus patalijang jirik ngahiji. Nya kitu aya nu ngagokan bapana teh. Dalam bapana teh kitu pertama tuh bagis kawin bulan kamari ge ceuk Rosalmi. Nyanya aya wae lah. Tapi aya alusna urang jadi loba pangalaman ye. Cek Jali bari nyai cai da geus ngagolak. Sok ditunda harita haripun anu ngalim. Beuleum roti ge geus asak deui atuh bari ngawadul teh tup-top kana beuleum roti kamu seungit mantega anu kabeuleum. Tigarasa di luarin saung magis poek manimaradong. Di langit taya bentang anu tembong. Teuing kumaha tadi mah beurang manika bengras. Ari maju ka peuting bet semu angkeub kawas-kawas nu arek hujan. Di kajauhan kadenge aya sora nu put-putan patembalan jeung sora sasatuan sejenna. Raung patembalan matakeun. Malah kerjong-jong ngawadul teh ujug-ujug seor cenah sadaan ngawurkeun keusik kana dangdaunan di pipit saung. Gebog ngopatan ngarenjag. Rosan cengkat parto colohok ari Jali luwak ieu. Eman ngahuleung bari nyekal beuleum roti. Naonnya? Piraku ari hujan onaman. Aduh, sian-sian teuing jam mulai nanaon. Bisa si ku si ulu-ulu gelaga kencana.
mau ngamuk kacamatakeun wae urang anu pangelana maju pokona tenang bae di dina mah. Parto nepak dada celebok ngadahar di beuleum roti ngomong rada suaban jeung jadi cenghar ari geus diparab mah. Kamana wae ngomong teh maneh mah udah disarwakeun jeung di lemur da di dieu mah beda deui atuh jadi teu panujueun. Nah da moal naon-naon atuh kena si Parto pajukeun aya naon-naon mah. Barang cacat dari tak itu riug saung teh asa inggeun malah malerekotan kawas dindageun kulini atuh curingak sararea ge ari nenjo kanyataan kitu mah. Paralak di ngawuran kana hatib saung si Parto celohok pananggung calik ja jantung jadi ratu sieun ngadenge kitu mah. Tapi teu ngomong di ngahenen we bari ngeukeuk beuleum roti sabeula deui teu wani ngadahar. Kadenge sora anak hayam anu ciak-ciakan di pipit saung. Gebeg nopatan ngarinjag asa aneh. Nah di leuweung bet aya anak hayam jeung asa deukeut deui. Rosan penasaran, manina cengkat terus ngajiwang batere kuliwad ka pipir imah. Berasat nyorot-nyorotkeun batere neangan anak hayam anu bieu disadap. Tapi tayana naon? Iwa tidang daunan anu pating aroyag. Aneh. Nah hayam naonnya euy? Ceuk Rosad beus deui ka saung. Anak canggih gar meureun sad, keun laelah da moal ngaganggu ieu. Tembal jali regot nginum deui. Tapi lajan kitu ge hate mah teu burung rada deg-degan bisi aya itu ieu anu teu dipiharep. Tungtung ajep naopatan jempe ngaharuleng jiga nu bingung. Parto tuanin ngomong di sababaeuna mah sadar yen manehna teh aya di ponclot gunung anu can dikenal pisan da karak nyaho ayeuna. Sabut ngaharuleng kitu ujug-ujug anu batuk di pipir sada batuk aki-aki korosak nincak jukut garing. Gebeg naopatan ngarinjag meh bareng ngaliuk kalebadatan nasora. Ari berih aya aki-aki nu datang rada bongkok, baju jeung calana sing sarwa bodas, jangotna mindingan beuheung. Kumisna ngaroyom, make iket barang bang semplak nyekal itik tina hoe. Baranggo kahareupeun saung aki-aki teh kerung panonna mencerong kanu opatan. Teu lemek teu nyarek. Ukur panonna bae nu gular-giler ngawaskeun anu opatan. Ari Rosad jeung baturna ngarasa luas sabab asa aneh di ponclot gunung nu jauh ka ditu ka dieu. Bet aya aki-aki nu datang. Tapi kulantaran sidik eta teh jalma pok Rosad nyarita. Haturan aki wilujeng wengi bade angkat ka mana aki teh atanapi meulih ti mana. Nah wengi-wengi bet angkat-angkatan geuning kitu ceuk Rosad da bisi aki teh nembalan ukur ngadehem sakali terus narik napas jero.